Raksa Art Production. Yai Danan Jaya Kaulanu cakap turu tinggal Gatut Kaca Jakatawan yang terjaga ngajikan tanagara keur ngepung urang jiga-jigana sauyos barisan kitu saya anu bakal maju ke medan Danalaga mua aya jamalian anu bisa newak Raden Gatut Kaca kajabira itu tadi permios rai bakal newak Gatut Kaca coba kula Gatut Kaca Gatut Kaca Raden Gatut Kaca Raksa Art Production. lama paman Sumbangga putra panjenengan Gatut Kaca wow kakula dau timbalan pamandanan Jaya Dipati Arjuna Panengah Pandawa saha Dipati Arjuna Panengah Pandawa paman hidup timbalan wayana hidup nugis ngayakin tindakan soko membari dibantu tanagaku minantar jakalawan Jakatawan na ieu teh hade dau kantenan pidang sae upami jalana leres patali jalana lepat pituduh anu tepuguh anu bakal ngancurkeun kadang Pandawa kapaksa putra panjenengan ngempalkeun sadaya kadang Pandawa anu samia bade ngiring ngadamping ngajari Wasmat Badranaya ka etang Kakang Jakatawan kali Kakang Minantarja Gatut Kaca timbalan paman sakali deui paman bakal tumanya ka hidup lamun hidupnya ka nagara lamun hidupnya ka turunan kalawannya ka warisan cinggila perjuangkeun ieu nagara da puguh korbanna manusia hiji mah teu matak jadi rugi tibatan korban balarea utamana dina mayunan perang Bratayuda kitu bawios paman Maraden daus sarika yaktos pisan paman ari numutkeun penelaahan sareng cariosanana wa Prabu Dwarawati yaktos kitu nanging upamana bae paman dianggap hianat terus Badranaya bari keur ngorbankeun jiwa manusia nah paman bakal raos upama dituduh kitu jadi bener lamun kitu mah sampean teh Gatut Kaca rek ngalawan mapatahan ngojay kameri andi ka Gatut Kaca lamun ki jalana deui lintang piku di podaran sampean paman Danajaya emut salira kana Purwa Dumadi Purwawitan Dumadi asal ngajadi ieu teh putra panjenengan anak salira piraku salira dugikeun ka kumawantun kalawan tega bari hamateurin putra ulah ngabacot di pod sareng Gatut Kaca Raden Arjuna kawan Gatut Kaca paling perhatian sepak sidol kalapli bobot pitati kau anu akibatna Arjuna eleh jajaten eleh pangadiwasa ilmu luntur pangadiwasa laas kasaktian tayar mati Gatut Kaca gagah pinantara lumpat ngantunkeun medan Danalaga dumugi ka payunanana Prabu Dwarawati Yai pe kaula nun rakab toro kumaha wartosna numawi rai panjenengan teh eleh jajaten eleh pangadiwasa Gatut Kaca malih saja binagraden Gatut Kaca teh minantarja kalawan Jakatawan ngiring jabung tumalapung kana ieu pasualan ulan raka betara aduh tiga murang kali salira cing atuh kawan ku Gatut Kaca nanti isit cobieta salira ngagaduan pusaka agung Kang Linuhu ngagaduan pusaka utama makanya ngabela diri pribadi cing kaluarkeun senjata salira mangrupa para pasupati gunakeun lempakeun ka Gatut Kaca nang ieu mangka damapan parentah dewa teh kangge dina mayunan perang Bratayuda mangke tumiba perang campuh di tegaku setra kula nu engkang oh tanggal waler pun kakang tanggal bang
Rai ulah ngaraos isir antara pikasiku Ku dewa, margi ieu perintah dewa agungna parentah dewa temra sangat dewa temra mante beru. ayeuna gunakeun ibu pusaka janten pamaya akibatna Tanggung jawab gagang. mangga Gatot Kaca wonten basane perang pupu perang dedali ku istri makala dilengena ketiban diksa kula braja pangucap sakula pawongan braja lalandep sanajan kendita kadange dewa ketiban dari senjata kula pasti ajal pelaya coba-coba tampanan pusaka kula Gatot Kaca. Din palapinasti ayeuna takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglar. Raden Gatot Kaca sanajan gagah di jarana lajeng kasebat dari pusaka Arjuna mangrupa senjata Pasupati ieu panah tembus kana jajantung parat kana walikat kaluar mokra tina waruga tumiba marang lemah ngajrit mata langit ngocak mata mega ler cacing sontari ketebak angin barang tumbah ya Buat paman Raksa Art tega. Production. Wasmar Badranaya ulah kiwaring teu bisa ngabelaan sampean dilantaran ke pusaka anu tembus kana jajantung parat nawalikan kula tobat tobat paman. Sama jantos bayadan sama jantos bayadan taya pangar pangawasa aduh taya Raden Gatot Kaca ngajrit maratan langit ngocak maratan mega lir cacing sontari kedengaran angin barat nahan kanyeri kalawan kapurih senjata nu tulibak kana waruga lajeng nabai dulu hujan ti langit lain hujan samanea cirikna para widadari cimata para dewata ngangres ningal utapring kandani anu bakal manfaat wasmar ibu tobat putra panjenengan nyuhun teu dihapunten pilina putra muat asa ya nuduhkeun makhluk nu hina kana jalan Gusti anu beunang dasar abdi atos takdir maha suci maparin ganan kejan tenemutan meureun kadar di pangeran meureun kadar di pangeran
zaman merdeka tanggung jawab dan berbudi tur bijaksana namun negara berbudi tur bijaksana ngamumule negarana ngamumule negarana sinalingana sinawungan sinebit ngangres inggali tirta milih saking netra ragalir kapupu bayu sasambat maring dewata Anyun pinayungan uga alum kadyak laras seskaran tanpa ganda. Mangga itaya sanes Raden Gatot Kaca anu parantos ngalungsar kaya panusan ngagolernya hulu ngaler da puguh parat pusaka kana waruga mangrupa panah Pasupati Arjuna Panengah Pandawa anu parantos ikhlas hamaten putrana pribadi Raden Gatot Kaca putra Pringgandani Dadak dumadak ujinahan kanyerina Gatot Kaca sumambat na kanu janten indung kalawan ramana pribadi kasaksen gara-gara na tumurna hujan letik ngarincik anariwo kaya kersani yang tumampar barang arejuna bade lumampah maksana bade nyandak ieu Raden Gatot Kaca nuju sakarat kalayan Prabu Kresna mamalihan da puguh hakikat nama Pandita Drona lajeng timbul angin puyuh lilimbuhan angin topan taliwawa dadar patar pinatran geledeg pating jeleger guludug pating jelegur pertanda kila-kila dadak dumadak timbul saya binabar saking Erik Kantara murid saya sekaring wawan murid saya sekaring wawan tulungan wong pada lumayu ya wong pada lumayu Raksaat Production. saparantos na ieu timbulna caya binabar di awang-awang nu buleut lir ka kadiantigan leungit caya binabar anu ngejengkel ka janten wujud makhluk sapranya teh jengkel ka janten raseksa tumurun saking ti Kantara wayang kadar Mula wujud cahaya binabar saya tenang ieu jalma keur sakarat nahan kanyeri ku ayana Pasupati anu nepikeun ka tembus gereja jantung para telawalikat Gatot Kaca Gatot Kaca kacan waktuna andika pecah mangke tumiba perang Jaya Prabangsa di tengah Kusetra mangke tumiba perang Bratayuda di tengah Kusetra andika kakarak kacan waktunya majan bari jeung gagah binantara sakti mandaguna Kresna mamalihan moal aya jalmalian anu nyaho ka awak sampean lincang tikula nyatana kaula bakal ngabaju ngarana sumani ka awak sampean lajeng ieu cahaya murti sapranya teh sumani ka Raden Gatot Kaca barang diasupan warga Raden Gatot Kaca dadak dumadak leungit tanpa bilang tanpa karana jang kelek ngajanten detik ler setulang miring gibrak-gibrak ka dieu bang barongan awake deueur ler dasa buka
Iya 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 iya. Yeung asa endah ieu alam manusia gelegana. Ya. Longkak kulon lawang ka kidul suwung ka kalereh kawetan teu aya jalma asa aneh-aneh teuing kaula ayana di alam maracapada nyorangan teh aya batu. Mana horeng kieu malukarna ari jalma anu babakti ka negeri bumelat ka nagara nyaah ka rakyat anu malarat mah geuning nepi ka korban jiwa. Sanajan bari balangsak, sanajan bari sangsarawan ngorbankeun jiwana. Aduh ampun. Arejuna Panah Pandawa sampean geus kapangaruhanku tresna mamalihan. Anu sifatna bakal ngancurkeun kadang amarta bakal Rusak agungan negara Amartapura. Aduh ya. Ampun kuat. Iya kurang ajar. mana manusana hayang nyao kaula sudah ngajar zaman sama tadi wani ngaluar ke pusaka lajeng nipun sapraptani danan Jaya Pandawa kurang ajar bikin aya raseksa ragragna babatang Gatot Kaca kayu pertempatan leungit nah yeuh warugana Gatot Kaca jengkelek ngawujud jadi makhluk sanyatana hiji detio rakap toro yai cobi tingali aduh kamana waruga Gatot Kaca kawuh tinimbalan leungit kamana leungit kita itu suka makhluk naon beges ngawujud kalawan tuman Arjuna ya kula sapranyata raseksa wujud kula ketemu kau sampean iya dening ieu manusana teu salah tina sangkana kula ari anjeun teh saha satya coba gerang ngajawab pertanyaan kula banyak kula sampean nya ieu anu kasep saha ngaran kula Arjuna sabalikna ieu saha anu jangkung leutik campernik pakulitan hidang santen mata kresep katingamu syariat sanajan hakikat nama kaula teh sebel aluson tenan syariatna ari hakikat nama rusak ajo yai ya geura jawabku sampean sabab kaula mah kakalak pamrok jonghok pat pangrarai lamun teu dijawab pertanyaan kula ku awak sampean geus kapastian bakal nimbulkeun huru-hara aduh ampun tobat white geura jawabku awak sampean hai saha Andika kula Arjuna Panengah Pandawa iya Arjuna Panengah Pandawa iya kasep Arjuna teh pantes loba awewe nu kaedanan loba awewe nu katarik birahi ka pentak asmara cinta iya loba parawan nu kapidangdam anu denok mani moho nempo Arjuna da pugu cahayana ge mani kuat pintrodan iya anu ieu saha pula Prabu Kresna Prabu Cengkelamani Kementaring Prabu Janujadayo Prabu itu jiwa saha Prabu Batara Kresna Prabu Batara Kresna teh ieu wujudna makhluk tapi hakikatna dewa Wisnu anu geus ngawujud Musa cek beja hai tapi sanajan bari jeung dewa tacantang tuh warusa jurung winara awas permana tinggal
Sampean sah. Andika hayang nyaho. Saha sampean. Kula sahaya murti. Anu kebenaran saya murti tapi kunaon kuda itu. Kunaon Prabu Kresna awak sampean jika anu bingung ulah ngalamun, ulah kaget, ulah rewas sanajan bari kakarak amplok johok pat pangararay. Najang pamana ngaran kaula sarua keur jelema loba ngaran sarua tapi bina Beda. Raksa Art Production. Bang. Cahaya Murti sampean. teu make bang. Sangyang Cahaya Murti Teu make sangyang. ngaran Asli Cahaya Murti teu make tambahan. Teu ditambahan make Suradilaga, sugan ditambahan make Muhammad, sugan ditambahan make Raden atau tu bagus henteu. Asli ngaran kaula Cahaya Murti. Cahaya Murti. Andika nempo dia pertempatan ayak babatang Nagat Kaca. maksudnya anjeun? Rek dicokot ku kaula tanda bukti terpaca Amartapura. Oh iya. Ika harti kaula. Jadi sampai nanyakan babatang Nagat Kaca. Janaka kalawan Prabu Kresna pekteh teuing didikeunkeun warugana Gatot Kaca ku kaula. Moal dikoreetkeun ku kaula sanajan kawak sampean dipentak da puguh ku kaula ge taya gunana. Ngan samemena kaula maslahkeun waruga Gatot Kaca kaula rek mere pertanyaan kawak sampean nu kudu dijawab. Lamun bae teu bisa kajawab kawak sampean duaan. Ulang ngarepkeun isukan bakal bisa nempo panon poe anu bakal keluar ti belah wetan kalawan suruh ke belah kulon pundes lalampahan anjeun jagat pawayangan. Ari sabab kaula teh akarak pamprok ngadenge ngaran mati baheula Arjuna teh sakti mandraguna Kresna teh dewa kamanussaan kieu balukarna mana goreng ngetobang. What? Gitu maksudnya. Jawab ku Andika. Kaula gelar kalam marca pada ngajadi makhluk. Anu sakabe makhluk taya anu kaluar tina batu. Tapi Dilantarankeun ayana indung kalawan Bapak. Aya masana indung anu kakandung Bapak anu ngayuga. Indung tunggul rahayu Bapak tangkal daraja. Gelar kamar capada sok disebut jelema. Kaula bakat banyak kawak sampean. Lantaran kaula digelarkeun kamar capada teu nyaho indung jeung Bapak, teu nyaho kula ti mana asalna, ujug-ujugna jenggelek aja di makhluk. Kaula rek timanya kaula manusia atau jelema. Jawab ku sampean. Leng-lengang resmi kang sapisan awur lan mega bodara. Ya mega bodara. Raseksa lamun sampean nanyakeun sampean teh mangwujud makhluk, nanyakeun yen sampean teh jelasna hayang nyaho sampean teh aya bedana jeung kaula. Jadi Kaula teh jelemanya sampean ge jelema. Yah, janaka. Lamun aya dunia misah kaula teh hayang misah jeung sampean teh hayang disebut jelema. Mana horeng ari jelema mah model anjeun, anjeun teh disebut jelema, ari jelema mah geuning daek maehan anak sorangan. Mulia kene setan tibatan jelema lamun kitu carana mah. Gatot Kaca teh alo kaponakan sampean nepi ka wani maehan anak geuning kitu laku lampah jelema pantes cek lu pinter ai jelema teh nyaeta hiji makhluk anu nyaho salah jeung bener tapi salah sok dilakonan teu sudi teuing. Nah kaula bakal babarengan jeung awak sampean disebut jelema janakan teu sudi. tibatan kaula disebut jadi jelema malewi ade kaula teh ulang kalam asa memeh mangsa. Sabab eker kaula mah anu di Padang Agung teh mulang kalam asa balik kalam kalangan mawa amal perbuatan anu hade jangan ngatuba. Iya. Teu haya. Lamun kaula disebut jelema anu harti kaula teh beda jeung Andika. Anak sorangan dipaehan. Coba jawab sampean. Kakula lamun Andika embung disebut jelema nya Andika teh beda jeung kula. Andika teh manusia, kula manusia, Andika manusia. Komo disebut manusia mah kaula mah teu hayang, mana horeng manusia teh kieu padahal manusia teh makhluk anu dimuliakeun ku pangeran.
Sabalikna aja nyebutkeun diri anjeun teh manusia tapi laku lapata ade. Pada manusia teh nyawa salah jeung bener, ari salah masalah dipilampah ku manusia. Gering manusia mah kitu. Kresna cek anjeun teh manusia daek tupati buka batur alusotenan pakaianana alusotenan syariatna ari hakikatna mah ruksak ajau ngadamel ajau. Kembalinya. Ya, tiba-tiba kaula disebut manusia. Adi sia golongan jeung awak sampean. Tesudi dunya kakaratan leuwih ade jadi satu. Tibatan jadi manusia anu kaya sampean Prabu Kresna. Ampun ubat. Iya. Iya. Jawab awak sampean. Oh, sampean teh hayang disebut manusia. Iya. Lain kaulah teh yang disebut manusia, tapi lamun disebutkan manusia teh model sampean, manusia teh sampean, kaulah embung seperti sampean. Sabab cek kaulah oge alus wungkul syariat, alus wungkul rupana, dedeg pangadek ka pangkatan jeung pamajikan gelis, tandang menguyang tapi hakikatna ruksak ajau, ngadamel ajau. Iya. Yai, ulah diantepkeun. Aceh heula. Sampean rek laden pada masa kula. Ayeuna geus bisa ngajawab kula. Coba. Ladenan di kula. Urang ajar awak sampean bumela ka Gatot Kaca sarwana. Muasalah layona Gatot Kaca disuputeun coba. Rotan nawalat tidak. Bangsa cepat. Iya. Kata kamu kurang ajar. Bangsa cepat. Iya. Yai. Kebetara silaka kaulan engkang estuning temempan dugikeun ka dampah pandangan rai panjenengan ngaluarkeun seuneu sapranyata teu diraos dirina pribadi langkung saya awas tampal pusaka kula. Iya, ulah lompat Kresna ge cangkangna unggul hakikatna mah koropok sampean kurang ajar. Iya. Coba awak sampai ke mana? Prabu Kresna. Sampean bener-bener rekala jiwa kaula. Raksaat Daya Munti. Production. Aya naon? Sakali. Bejakeun lamun sampean beueur ngajadi bang. Iya Prabu Kresna. Cek kaula oge kaula moal ngoretkeun layona Gatot Kaca. Sok komo sampean bisa ngajawab pertanyaan kaula. Kaulah disebut manusia tali embung kulan tersampean manusia teh model sampean cek sampean. Jadi yakin kaulah teh embung disebut model sampean. Jadi embung bisa golongan teh sampean. Tapi sebaliknya bisa ngajawab pertanyaan kaulah mutlak kaulah bakal semua bakal awak sampean. Naon nu bakal ditanyakeun? Ieu naon? Leungeun. Leungeun ngabogaan anggota sabaraha siki? Aya 5. Naon hiji-hijina? Ieu naon? Cinggir, Ieu, jariji, ieu, jajangkung, ieu, curug, ieu. jempol. Naon ti hartieunana cinggir sasintana? Cinggir nganu harti kudu mikir jariji kudu ngahiji jajangkung ulah palulu tangtung jempol. Nganu harti-harti. Jadi ieu teh hiji lambang kahadean keur manusia. Kahadean keur manusia. Sok pikir sakali deui ditunggu. Jawab.